Netizen mah naonnya tidak kabeh oge ku netizen atuh nya. Urang rame ku penonton, urang bisa pareum oge ku penonton. Tapi lamun secara hukum eta undang-undang anu ngajeratna nya. Nya matak di polsek oge karena beureun bisa aya nu ngajerat tentang kegaduhan tentang naon beureun. Jadi ku geus klarifikasi di polsek mantos beres. Oh beres we nya. Beres. Tapi dihukum tuh bah. Tuh atuh beres. Cukup nyian Dari pulangkan hayamna pan. pernyataan di atas materai dan disaksikan ku para tokoh-tokoh setempat. Erek ngonten tapi manehna beureun mungkin karena lihat jeung kepercaya diri tatanya kumaha hayang. Jadi konten gitulah emang kurang